Bismillahirrahmanirrahim. Asifatu ari sifat asa di satu anu katujuh. Al wajibatu anu wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala. Eta al wahdaniyatu sifat wahdaniyah. Wa maknaha jeung ari maknana sifat wahdaniyah eta annallaha ta'ala sayaktosna Allah ta'ala subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng bari maha luhur Allah eta wahidun anu hiji anu tunggal. Fi dzati dina zatna, fi dzati dina pirang-pirang zatna, wasifati jeung pirang-pirang sifatna, wal af'ali jeung pirang-pirang tempatna. Wa makna kaunillahi jeung ari makna buktosna Allah eta wahidan anu hiji tunggal. Fi dzati dina zatna dina pirang-pirang zatna eta annahu khobarna tina wa makna eta annahu sayaktosna Allah eta laisa teu aya eta hunaka eta tetep di dieu hunaka eta tetep di dieu naon zatun zat tusabihu anu nyarupaan itu zatahu ta'ala kana zatna Allah ta'ala. Walaisat jeung teu aya naon zatahu zatna Allah eta murokabatan anu meunang karangkep kasusun minal ajza'i tina pirang-pirang juz. Li anna tarkiba karena saenyana karangkep-rangkep eta min sifatil hawadisi tina pirang-pirang sifat anu anyar. Wallahu ta'ala jeung ari Allah ta'ala eta munazzahun anu dibersihkeun. Munazzahun anu dibersihkeun anil etisofi tina kasifatan bisifatil hawadisi kalawan pirang-pirang sifat anu anyar. Wa makna kauni ta'ala sareng ari makna buktosna Allah ta'ala eta wahidun anu sahiji fi sifati dina pirang-pirang sifat eta annahu sayaktosna eta annahu sanyana kalakuan jeung tingkah eta laisa teu aya huna eta tetep di dieu non ahadun sahiji
lahu eta tetep pikeun ahad sifatun ari pirang-pirang sifat tusabihu anu nyarupaan itu sifat tahu ta'ala karena pirang-pirang sifatna Allah ta'ala. Falesa mangka teu aya di ahadin eta tetep pikeun hiji jalma non kudrotun kawasa kudroh ka kudrotihi ta'ala sapertikeun kudrohna Allah ta'ala. Wala irodatun jeung teu aya naon irodah wala jeung teu aya non irodatun irodah ngerasakeun irodah teh ngerasakeun ka irodatihi ta'ala sapertikeun irodahna Allah ta'ala ila akhiri sifati nepi akhir pirang-pirang sifat. Walau lam yakun sareng lamun teu kabuktian lahu eta tetep ka Allah ta'ala bari mahalur Allah naon sifatani dua sifat mutafi kotani anu metukan duanana fil ismi dina ngarana wal makna jeung dina maknana. Ka kudrotaini sapertikeun dua kudrot wa irodataini jeung dua irodat wa ilmaini jeung dua ilmu bal kudrotun balik eta tetep ari kudrot eta wahidatun anu sahiji wa irodatun jeung ari kudrot wa irodatun jeung irodah eta wahidatun anu sahiji wa ilmun jeung ari ilmu eta kadzalika sapertikeun nya kitu deui anu sahiji. Wa makna kaunihi ta'ala jeung ari makna buktosna Allah ta'ala eta wahidatun anu sahiji fil af'ali dina pirang-pirang padamelanana eta anna jami'al af'ali saenyana sakabeh pirang-pirang padamelan lahu eta tetep pikeun Allah azza wa jalla. Falasa mangka teu aya li ahadin pikeun hiji jalma minal makhluqati tina pirang-pirang makhluk non fi'lun padamelan minal af'ali nyatana tira pirang-pirang padamelan sawaun
nya kitu deui bukti itu af'al eta ikhtiyaratan eta ikhtiyariatan bangsa ikhtiar awid tiroriatan atawa anu bangsa paksaan. Wa inna malahu jeung sapastina eta tetep pikeun ahad, pikeun si ahad, pikeun hiji jalma. Fil fi'li dina pagawean al ikhtiyari anu bangsa ikhtiar. Mujarodul kasbi ari unggulna kasab. Mujarodul kasbi ari unggulna kasab. Wabihi jeung kalawan kasab yusibuna bakal ngaganjar ka urang sadaya saha Allahu Gusti Allah. Yusibuna bakal ngaganjar ka urang sadaya saha Allahu Gusti Allah. Bifadlihi kalawan anugerahna Allah. Wa yu'aqibuna jeung bakal nyiksa na ka urang wa yu'aqibu jeung bakal nyiksa Allah na ka urang sadaya biadlihi kalawan keadilanna Allah. Fajami'ul af'ali mangka ari sakabehna pirang-pirang padamelan Allahu ta'ala eta tetep pikeun Allah ta'ala. Fal mu'jizatu mangka ari pirang-pirang mukjizat alati anu taqau anu tumiba itu alati ala aidi rusuli kana dua tangana pirang-pirang rasul alaihim eta muga tetep ka rasul as-sholatu ari tambahna rahmat ta'zim wassalamu jeung kasalamatan wal karomatu jeung ari karomah alati anu tajri anu berjalan itu alati anu lempang itu alati ala aidil auliyai karena dua panangana pirang-pirang wali eta makhlukotun anu diciptakeun lahu ka Allah subhanahu
wa ta'ala.